hilap ya. Subscribe. Mitra Baraya Sadaya Wilujeng patepang di channelna Abah. Danget ieu mah di bumi wae nya, sewang-sewangan di rompokna mending keneh urang ngobrolkeun opieun khas Sunda. Sampurasun dina kahirupan masyarakat Sunda aya rupa-rupa kadaharan anu khas. Disebut khas teh lantaran teu kapanggih di tempat sejen. Rupa-rupa kadaharan teh bisa mangrupa lalauh dengan sangu jeung minuman. Di antara kadaharan anu sakitu lobana aya nu disebut kalua. Nah, disebut kalua lantaran mangrupa amis-amis tina bubuhan jeung sajabana aya 3 rupa nyaeta kalua jeruk, kalua gedang, jeung kalua suuk. Kahiji kalua jeruk. Disebut kalua jeruk teh lantaran bahan bakuna tina cangkang jeruk Bali atawa jeruk jambang. Kedua kalua gedang. Dingaranan kalua gedang lantaran bahan bakuna tina buah gedang. Anu katilu kalua suuk. Disebut kalua suuk lantaran dijena tina suuk. Anu salajengna mitra anu sami nonton aya opieun ciri khasna nu kapendak di tatar Sundanya. Zaman kieu mah rupana tos langka aya keneh dengan anu meureun. Mugia katampi kalayan kepingahan ieu pintonan mugia aya manfaatna sakitu wae si Abah sareng putra dina banget ge wilujeng leleson wilujeng ngopi sampai